dawuhan Syekh Abu Laith. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maha welas Ar-Rahimi tur anu maha asih. Pasmul jalalati mangka ari jenengan anu agung yakni lapad Allah. Pasmul jalalati mangka ari jenengan anu agung yakni lafad Allah dina lapad bismillah. Laisa eta sanes ya ismul jalalah ya di lafaz Allah bi mustakin eta isim mustaq wala mankulin sareng sanes eta isim mankul. Jadi lafaz Allah teh sanes isim mustaq sanes isim mankul. Wa al jeung ari lafaz al fihi anu tetep dina lafaz Allah zaidatun eta al zaidah al panambah lazibatun anu misti lali ta'rifi lain al pikeun nuduhkeun kana ma'rifat lain al dina lafaz Allah masanes al li ta'rif tapi al zaidah lazimah bal wudi'a balikta didamel ya ismullah balikta didamel ya lafaz Allah kadzalika sacara itu ta'rif kadzalika secara itu ta'rif, secara itu ma'rifat. Wa huwa jeung ari ismul jalalah yakni lafaz Allah ismun eta hiji nami hiji jenengan jamiun anu ngumpulkeun di jami asma'illahi kana sadaya pirang-pirang jenengan Allah al husna anu sae. Jadi lafaz Allah di dalam pada bismillah eta teh hiji nami anu ngumpulkeun kana sadaya pirang-pirang nami Allah anu sae wa sifatihi jeung kana pirang-pirang sifatna Allah al-ulia anu luhur. Di lafaz Allah teh hiji jenengan anu ngumpulkeun kana sadaya pirang-pirang jenengan Allah anu sae jeung ngumpulkeun kana sadaya pirang-pirang sifat Allah anu luhur. War-Rahmani jeung ari lafaz Ar-Rahmani dina lafaz Bismillahirrahmanirrahim katsirur rahmati eta anu seueur rahmat eta anu seueur ngarahmatanana bin ni'amil azimati kalawan pirang-pirang kanikmatan anu arageum. Jadi anu seueur ngarahmatan ku pirang-pirang kanikmatan anu arageum. War-Rahimi jeung ari lafaz Ar-Rahim dina lafaz Bismillahirrahmanirrahim katsirur rahmati eta anu seueur ngarahmatanana bin ni'amis shaghirati kalawan pirang-pirang kanikmatan anu aralit. Jadi ari Ar-Rahman mah seueur ngarahmatan ku pirang-pirang nikmat anu arageum, ari Rahim mah seueur ngarahmatan ku pirang-pirang kanikmatan anu aralit. Wa takhsisut tasmiyati jeung ari nangtukeun nganamian bihadihil asma'i ku ieu pirang-pirang nami. Nyaeta naon? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Liang lama karena supaya nyaho saha al-arifu jalma anu ma'rifat annal mustahiqqa kana yen satemen-temena anu ngahak bi ayyusta'ana ku dipentatulung bi ayyusta'ana ku dipentatulung bihi iya al-mustahiq fi jami'il umuri dina sadaya pirang-pirang urusan huwal ma'budu eta zat anu diibadahan al-haqiqiyu anu bangsa hakikat. Jadi pangna ya, ditangtukeun jenengan Allah ku ieu pirang-pirang jenengan nyaeta naon Allah tadi ditangtukeun ku Ar-Rahman jeung Ar-Rahim dina lafaz Bismillahirrahmanirrahim ieu teh supaya jalma anu ma'rifat jalma anu arif nyahueun kana yen zat anu ngahak kana dipentatulung ya zat
dina sadaya urusan teh nyaeta dat anu diibadahan anu baksa hakikat mu'tin ni'ami anu maparinan kana pirang-pirang kanikmatan kulliha tegesna sadayana pirang-pirang kanikmatan jaliliha tegesna anu gedena tina ni'am wa hakiriha jeung anu leutikna tina ni'am wa inna maftataha jeung pastina ngawitan al musannifu mama musannif kitabahu kana kitabna mama musannif hada anu ieu basmalati ku aosan basmalah nah beuti kawitan ku basmalah iktidaan karena nuturkeun bil kutubis samawiyati kana pirang-pirang kitab anu bangsa langit wa amalan jeung karena ngamalkeun bil ahaditsil marwiyati kana pirang-pirang hadis anu diriwayatkeun kama saperti hadis ruwiya anu diriwayatkeun yama an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sayaktosna Kanjeng Rasul qala eta parantos ngadawuh Kanjeng Rasul idza katabal abdu bismillahirrahmanirrahim fi lauhin aw fi kitabin fa innahu taktubu lahul malaikatu al ajra wa tastaghfiru lahu madama dzalikal ismu fil lauhi awil kitabi idawan Rasul. So Kanjeng Nabi idza kataba di mana-mana nulis al abdu seorang hamba bismillahirrahmanirrahim kana lapat bismillahirrahmanirrahim di mana-mana seorang hamba nulis kana lapat bismillahirrahmanirrahim dina naon ditulisna fi lauhin dina papan ditulis di huruf bismillahirrahmanirrahim au fi kitabin atawa dina buku di mana-mana seorang hamba nulis kana lapan bismillahirrahmanirrahim dina papan atawa dina buku fa innahu maka sateman-teman kalakuan taktubu eta bakal nuliskeun lahu pikeun si hamba pikeun si abid saha al malaikatu para malaikat kana naon nuliskeun ada al ajra kana ganjaran dituliskeun ganjaran ku malaikat wa tastaghfiru sareng eta mangmentakeun pangampura para malaikat lahu pikeun hamba pikeun abid madama salagi langgeng dalikal ismu itu jenengan Allah fil lauhi dina papan awil kitabi atawa dina kitab salagi langgeng eta tulisan bismillah dina papan atawa dina kitab mangka para malaikat nyatetkeun ganjaran pikeun eta jalma mangka para malaikat mangmentakeun pangampura ka Gusti Allah pikeun dosa-dosa eta jalma wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu sareng ari ganjaran anu terpuji wal aqibatu sareng ari ganjaran anu terpuji ail ajrul mahmudu tegesna ganjaran anu terpuji lil muttaqina eta tetep pikeun pirang-pirang jalma anu takwa lil muttaqina eta tetep pikeun pirang-pirang jalma anu takwa pengertian takwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi tumut tunduk turut kana pirang-pirang parentahan Allah sakaligus nebihan kana sagala rupi perkara anu dicaram ku Gusti Allah eta naon takwa takwa teh aya bimakna khauf di jalma anu takwa teh jalma anu dikasieun wala akibatu jeung ari akibat teh di dieu mah surahna ael ajrul mahmudu tegesna ganjaran anu terpuji kangge saha lil muttaqina eta anu tetep pikeun pirang-pirang jalma anu mikasieun
Tah mikasieun aya iqaballahi tegasna kana siksaan ti Gusti Allah taala. Jalma nu takwa teh jalma anu mikasieun kana siksaan ti Gusti Allah. Bukti sieuna jalma nu takwa kana siksaan ti Gusti Allah bitarkil ma'asi ku cara ninggalkeun pirang-pirang pamaksiatan. Wassalatu sareng ari rahmat Allah ay ziyadatur rahmati tegesna tambah-tambah rahmat minallahi di Gusti Allah. Jadi sholawat teh naon tambah-tambah rahmat di Gusti Allah. Al makrunatu anu dibarengan, al makrunatu anu dibarengan ya rahmat bit ta'zimi kumagungkeun. Jadi ngamaknaan wassalatu teh wassalatu sareng ari tambih-tambih rahmat di Gusti Allah anu disarengan ku ngagungkeun gitu. Bisa. Wassalamu sareng ari salam. Naon salam teh? Ayat tahiyatu tegesna penghormatan minallahi taala di Gusti Allah taala. Ayat tahiyatu tegesna penghormatan minallahi ta'ala di Gusti Allah ta'ala. Jadi makna salam di dieu mah sanes salam di makna kasalamatan, tapi maknana teh penghormatan di Allah. Margi Kanjeng Nabi dijamin salamet. Tuh. Tanya weh urang ngadua ku ngucapkeun wassalatu wassalamu. Sholawat dimaknaan ku ziyadatur rahmah minallah al makrunah bita'zim. Salam dimaknaan ku makna at-tahiyatu minallahi ta'ala. Eta rahmat sareng salam teh ala sayyidina eta muga tetep kadunungan urang sadaya Muhammadin nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ari Kanjeng Nabi Muhammad teh Ibnu Abdillahi eta putra pamegetna Sayyid Abdullah. Huwa ari Sayyidina Muhammad teh Ibnu Abdillahi eta putra pamegetna Sayyid Abdullah. Akmalul khalqi anu pangsampurna-sampurnana ti makhluk. Nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta putra pamegetna Sayyid Abdullah teh akmalul khalqi eta anu pangsampurna-sampurnana ti makhluk khalqan tina damelanana wa khuluqan sareng tina akhlakna damelanana oge akhlakna Kanjeng Nabi eta anu pangsampurna ti makhluk. Mab'utsun tur anu diutus fi Makkah di kota Mekah, diutusna Kanjeng Nabi teh di kota Mekah. Wa madfunun tur anu dipendem teh dikubur. Di mana? Fil Madinati di kota Madinah al-musyarrafati anu dimuliakeun ya al-Madinah. Oh. Lahirna sareng diutusna Kanjeng Nabi di kota Mekah. Anapun dipendemna Kanjeng Nabi itu dikuburkeunana Kanjeng Nabi, dimakamkeunana Kanjeng Nabi nyaeta di kota Al-Madinatul Munawwarah atau Nabi Al-Madinatul Musyarrafah. Makana ieu kota baik kota Mekah maupun kota Madinah disebut teh haramain, dua kota haram, dua tanah haram, tanah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Teruskeun wa alihi sareng ka keluargina Kanjeng Nabi ay awanihi tegasna
kapirang-pirang pembela Kanjeng Nabi. Awan keluarga Kanjeng Nabi teh di dieu mah di sarahanana aya awanihi. Tegesna kapirang-pirang pembela Kanjeng Nabi min ahlil imani di ahli iman. Sahawae anu ngabela ka Kanjeng Nabi di ahli iman eta disebat keluarga Kanjeng Nabi. Bahkan dina sabina mapan keluarga Kanjeng Nabi teh saha kullu taqiyyin sadaya jalmi nu takwa ka Gusti Allah eta teh keluargana Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan we nya urang termasuk di dinya. Wa ashabihi sareng boga tetep ka para sahabatna Kanjeng Nabi. Saha para sahabatna Kanjeng Nabi teh wa hum jeung ari ashabihi alladzina nyaeta jalma-jalma ijtama'u anu kempel ya alladzina bihi sarta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam nyaeta jalmi-jalmi anu kempel sarta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi dina nalika jumenengna Kanjeng Nabi. Fi hayatihi dina nalika jumenengna Kanjeng Nabi ba'da nubuwatihi dina sabada diangkat janten nabina Kanjeng Nabi. Jadi sabada Kanjeng Nabi diangkat ku Allah janten Nabi teras seueur jami-jami nu iman ka Kanjeng Nabi kempel ngariung sasarengan sareng Kanjeng Nabi eta disebatna soha mukminina halna bari ngarimankeun sadayana mukminina halna bari ngarimankeun sadayana kasaha bihi ka Kanjeng Nabi iman ka Kanjeng Nabi tah kitu disebut sahabat. Was-sahabatu jeung ari sahabat aya di pengertian was-sahabatu jeung ari sahabat alladzina eta jalmi-jalmi tuwfiya anu diwafatan anu diwafatkeun alladzina nyaeta jalmi-jalmi tuwfiya anu diwafatkeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum bari ari sahabat wahum bari ari alladzina nyata sahabat ya ahyaun eta anu jarumeneng ahyaun eta anu jarumeneng mi'atu alpin 100.000 sahabiyin nu jarumeneng ya mi'atu alpin 100.000 sahabiyin anu bangsa sahabat wa arba'atun wa isyruna jam 24 wa arba'atun wa isyruna alfan sareng opat jeung 20.000 berarti maksudna mah 24.000. Jadi ketika Kanjeng Nabi diwafatkeun ketika Kanjeng Nabi wafat tufiya jadi wafatkeun teh maksudna mah wafat begitu. Ketika Kanjeng Nabi wafat, nah, sahabat-sahabat anu jumeneng teh jumlahna sabaraha? 124.000. Rodiya muga ngaridoan Allahu Gusti Allah anhum ka para sahabat ajmaina halna sadayana ka'adadil anbiya'i saperti bilangan para nabi wa ada di auliyai jeung bilangan para wali kulli asrin wa ada di auliyai kulli asrin didopat wa ada di auliyai kulli asrin jeung bilangan para wali dina tiap-tiap kurun asrin teh zaman kurun. Tah eta Nabi Muqaddimah mah ayeuna minceng kana masalah